Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana, sering urang ngalaman kasulitan ngarobih file Word kana PDF. Anu karaos ku sim kuring, sering dina pituduh tutorial anu aya nuduhkeun ngarobih file Word kana PDF teh kalawan online. Tatapina saleresna dina Word-na sorangan oge tos aya fasilitas kanggo ngarobih file Word janten PDF. Dupi carana sapertos kieu. Awitanana ku urang diklik dibuka heula file anu bade dirobih tina Word kana PDF. Buka file Word-na. Contona painten di luhur ieu. Klik file Word-na dibuka. Lajeng lengkah saterasna nyaeta klik file, teras lungsur ke handap aya save as, klik save as, dugi ka muka tah palih dieu aya dina sahandapkeun file name anu tadi ku urang bade dirobih nami filena kana PDF aya save as type. Kantun ku urang diklik wae ieu tanda panah nu di handap. Lajeng pilih tipe PDF. Klik tipe PDF. Nah, wargi sadaya, saupamina bade bentuk standar klik standar, saupamina bade dibagikeun ka WA atanapi Facebook kana media online sanesna, klik minimum size. Dina hartos engke jantenna PDF na teh dina size anu langkung ringan kanggo dibagikeun ka rerencangan atanapi anu meriugikeunana. Salajengna klik wae save. Antosan sakedap kinten-kinten sababaraha detiknya. Lajeng ku urang dibuka wae di dieu dinu file Word nu tadi ku urang bade dirobih tuh. Para wargi sadaya tos aya di handapna nami file nu ieu tos aya nu bentuk PDF na. Tah kitu wargi sadaya cara anu biasa dilakukeun ku sim kuring.